Bismillahirrahmanirrahim. Nah iya sampai ayeuna nu cek sahabat teh dikhawatirkeun di akhir zaman mangke ka surat siwadukum loba kamelang-kamelang harta dunia jeung awak bakal dipertahankan kajen teuing agama coplok deh. Sesuai jeung ucapan para sahabat khawatir geus puguh Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb, ini kumaha agama di akhir zaman lamun urang masih kene pabelit jeung urusan-urusan dunia. Lain berarti lepas ke dunia, urang teh sebagai khalifah, urusan dunia jang agama, urusan dunia jang akhirat. Lain haju urang urusan dunia agama lepas lain, urang urusan dunia akhirat lepas lain. Jahidu bi amwalikum berarti kudu aya harta, jang jihad. Jahidu bi anfusikum urus awak, jang jihad fisabilillah. Zalikum khairul lakum. Jihad fisabilillah melalui harta jeung awak khairul lakum. Eta adalah leuwih ade ka aranjeun kabeh. Geh. In kuntum ta'lamun lamun aranjeun kabeh nyaho bahwa jihad khairul lakum. Geus lamun anjeun nyaho perang di medan laga ngalawan musuh Allah, ulah diperhitungkan kalah dan menang. Nu penting tekad bulat jihad fisabilillah. Lamun urang boga keyakinan moal datang ka menang kajen kuku mangge. Nah, ieu lamun anjeun nyaho ka dinya, nyaho teh kumaha? Nyaho bahwa kabagusan perang teh leuwih hebat tibatan cicing bae. Sebab di perang aya ganjaran. Amun Allah mere ganjaran berarti mere surga. Nah, jauh tah perang surga berarti. Perang ganjaran surga berarti. In kuntum ta'lamun. Lamun maneh nyaho di perang leuwih bagus tibatan teu perang. Di perang leuwih bagus batan cicing bae. Perang leuwih bagus tibatan urang teu peduli kana perang. Nyaho sebab bakal diganjar. Ganjar berarti surga. Perang berarti surga. Salah tuh sakieu. Ulah ngarasa berat perang. Ieu mah keur carita perang batur di negara Yaman, guari keur perang batur di negara Suriah keur perang. Urang mah henteu jeung mudah-mudahan ulah perang. Urang mah merangan diri urang bae, lawan urang nafsu urang. Sangheuk ngaji berangkat. Sangheuk salat. Sia awak ceklan ku urang ieu hulu urang goblok sia. Ku berat-berat teuing sia kana salat. Badukeun urang. Tolol sia. Batur mah perang ai sia ku hese-hese teuing. Kanyerian tungtungna salat henteu kieu. Badungkeun awak urang kunaon si awak. Lamun urang ngadenge para aulia Allah mah penting ge sarolat bae ai sia boro-boro penting. Ieu zohor bae ge zohor. Ieu emang geus azan ieu. Cacira secikene amat nya tah azannya. Aju azan deui bae. Apa salah tante teh si budak? Endah nyalakeun kanu adzan goblok teh coba. Tinggal pamajikan we ka heuy. Ka, aing ngaji terus bae salat tilawah. Atuh ngaji daripada ngaji henteu salat henteu. Kos nu bener tah jawabnya tololnya. Aduh. Ieu urang teh bab salat bae ge hese. Mun urang nyaritakeun aulia Allah anu sabulan sakali tamat Quran. Aya anu 20 poe sakali tamat, aya anu 10 poe sakali tamat, anu saminggu sakali tamat. Ieu mah pan Qur'anna ge di mana? Qur'anna ge pohon eundeun. Di mana ieu Qur'annya ini maca Qur'an yang kabari ngadeng ngaji di Cilongok aing maca Qur'an deui. Nanyakeun ka pamajikanna, Qur'an di mana Qur'an? Ieu tuh duka, lain duka-duka, kamari di mana eundeunna? Tuh coba tanyakeun ka anak. Tanyakeun, Qur'an Abah di mana? Quran Abah, kan dijual ku Abah. Siap, anaknya tolol di. Oh jelas-jelasan, emang dijual ku siapa? Ku Abah dijual, ari tak keur ribut jeung emak teh. Lah gandeng eta tuh gitu. Geus tunggu nama pan teu meuli deui teu baca Quran. Tah ieu urang mah hese Quran. Masyaallah karim. Nah, geus perangan. Kuari kurang nafsu urang bae teu hayangeun ngaji perang, teu hayangeun salat perang. Geus
Wari mah memeh zohor geus ka masjid geus kieu bae. Set. Mah aja kok ieu memeh zohor geus aing keur perang sia teh nyaho. Aing keur perang ya, menang aing. Memeh zohor geus ka kiai ge kudu aya berarti aing menang. Setan areleh kabeh. Has pokona aing hebat teh. Pas azan balik. Tinggal pamajikan lah be, eleh perang sia. Hah, eleh perang kan? Aduh, perang urang. Kabeh ge nu mantek je kitu kiai bisa ngaji. Eta teh hasil perang. Jelema diangkat jadi solihin hasil perang. Diangkat jadi wali hasil perang, merangan nafsuna. Lamun teu perang-perang jeung nafsu moal bisa diangkat jadi wali moal. Tuan Syekh Abdul Qadir jadikeun kutub nang perang. Imam Abu Hasan Asyadzili jadi kutub nang perang. Imam Syafi'i sakit hebatan nang perang. Belah dieuna guru-guru urang hasil perang. Hasil perang merangan nafsu teh Masya Allah. Tah ngaji mah ye takrib Fathul Muin bisa dibaca, Alfiyah Johar Makrun bisa dibaca. Datang ke Syamsiyah Kudujuan bisa. Mimiti warokot datang ke Jamul Jawawena bisa dijelaskan. Tapi perang jeung nafsu macan karuhan bisa. Sebab naon? Beda. Anu geus eueuh nafsuan mah lalagaan ge kan da jelema harayang bae. Lalagaanna bae harayang. Sebab eueuh unsur di jero hate. Kabeh wali eueuh anu serius. Bacaan gara-gara di kitab kewalian. Wah, beh lalagaan we paingan Gus Dur. Gus Dur lalagaanna emang keterlaluan ya nama. Atuh tapi tetep bae lalagaan. Kuari Habib Lutfi emang teu lalagaan. Atuh lalagaan, jeung kula mah biasa lalagaan. Lalagaan eta nyana jeung anakna main piano emang lain lalagaan. Atuh lalagaan karena piano. Terus jeung anak jeung pamajikan. Anakna teu bisa incu teu bisa. Enggak bisa kamu ya. Kita nyuling eta kan ngaranna lalagaan. Haji Pendi. Ieu kuari ieu kurang maning dididik. Titah nyuling kuari ku urang ieu. Daripada serius dia teu bisa bae. Eta maning nyuling nya set kesungkrukeun ku urang. Kan di aranca pondok tah. Atuh nya keun nyuling ya sia kolot-kolot nyuling bae. Atuh lain wae lalagaan ieu mah aya bebeneran. Tah lalagaan cuma ge eueuh nu serius. Wabeh ge kabeh urang lamun dongeng-dongeng kiai-kiai guru-guru urang bawa lalagaan komo nek nyoba ka murid mah. Nek nyoba ka murid kan make lalagaan, nyoba ruhani, kekuatan datang ka mana. Kula kan pernah dicoba-coba sababaraha kali kan batur mah teu nyaho bae. Nggih, nupang berat-beratna dicoba ku nu geulis. Atuh ieu kan nu geulis teh harayang eta kan cobaan. Aju kulana hayang pande. Eta lamun lain perang kumaha tuh? Atuh ka Haji Pendi mah awewe nu hayangna jarore perangna teu sabaraha. Atuh teu sabaraha tah mah menghindar ti nu jore mah tah mah atuh ngabalieur ge bisa. Sebab teu nyangkut hate, tapi lamun nu geulis kan perangna waduh masyaallah. Ayat mana ieu sinu kudu dibaca? Berbagai-bagai manusia dek diangkat ku Gusti Allah pasti bakal dicoba. Tergantung jelema-jelema nak dicoba ku harta, dicoba ku jabatan, dicoba ku ilmu. Mantap ukhruj an ilmik, ukhruj an nafsik, ukhruj an sifat basariatika. Eta kan geus dijelaskeun ku Ibnu Athaillah. Keluar. Urang mun mamawa ilmu salat, mamawa jabatan salat, aing teh profesor dibawa salat, nanaonan. Urang salat, ilmu dibawa, yeuh aing teh kiai, yeuh mawa ilmu, nanaonan. Beuh, yeuh aing teh boga awak saki atletis da. Salat urang mamawa kos kitu eueuh nanaonan. Tinggalkeun ilmu nu Allah ulah dibawa ka Allah. Awak urang nu Allah jabatan urang nu Allah hiji bae Gusti abdi mah mawa teh diri abdi be pinuh ku dosa nyanggakeun sadaya-daya. Mana deuleueun Gusti, ilmu jan nu Gusti. Kanyahona ge nu Gusti, harta nu Gusti abdi mah geus eueunan hiji bae. Abdi we ka Gusti janggakeun sadaya. Tereh tak kabukana tereh. Bo, teu menek salat lain urang. Oh, menek salat. Ye mundur. Ganti kuno ieu. Cek jerah hate teh kotor bajuna beusi ka aing. Amboh budak.
Iya, ulah hina ieu mah. Orang kampung, orang pondok mah hina kan. Mundur. Ganti. Masa salat geus kitu? Salat teh Allah lepas tina segala rupa. Ulah bangga ku jubah, ulah bangga ku baju, ulah bangga ku pakaian, ulah bangga ku jabatan ku hiji. Kosongkeun diri urang ka Allah. Karak berarti urang bener-bener salat. Allahu akbar. Aya di jero qalbu urang. Eta bae urang mah perang gari mah henteu. Jeung ulah perang teh. Urang jadi tak perang teh atuh keur kieu. Lamun dibuktikeun mah perang. Ninggalkeun imah, ninggalkeun pamajikan, ninggalkeun anak, ninggalkeun segala rupa. Bayangkeun ku. Di ditu urang bertarung. Nyawa taruhanan. Ieu keur carita aya wae perang mah perang bae ka jadi embung-embung ge. Ngan ieu keur carita tetep we ngadua ka Allah, urang ka sorga tanpa perang gitu bae. Geus, wae perang. Ulah dijieun-jieun ulah dihayang-hayang. Komo lamun perang teu puguh maksud mah. Hiji bae sanajan urang dagang sabilillah, urang di pemerintahan sabilillah galuhurkeun agama Allah. Kabeneran urang jadi DPR sabilillah galuhurkeun agama Allah. Urang kuari mah jadi bos-bos sabilillah. Urang jadi kiai atuh sanajan kiai geja taraka mah teu anti kana ka kiai ya. Teu anti naraka mah loba anu dilahap kiai-kiai naraka. Geus be urang mah kuari mah kabeh ge ngaluhurkeun agama Allah. Lamun geus sagala rupa li ilai kalimatil hampang. Jahidu bi amwalikum. Perang, berangkat berjuang make harta. Perang mah encan. Atuh masjid anu aya di lembur urang be tah urang boga harta. Tanyakeun DKM-na, "Pak, ieu keramikna ganti." Ieu tupan kudu aya modalna. Sabaraha deui teh keramik? Ayo, ulah make keramik, granit. Granit lagi granit anu buang bagus dan di urang abah hese meulina. Tolol ta bosnya. Dasar pelit bos ta goblok. Nah, sabaraha meteran kabeh beli. Ayo geus pang bagus-bagus granit beli gitu. Abeh tala lentrem. Mama ieu ku Mang Haji mah boga duit bae, ada kadanan ku kabeh mah heula granit-granitna abeh jelema nu arasup ka dinya ngarasa nyaman, ngarasa ngeunaheun, nyana cicing maca sholawatna bisa ribuan, maca Qur'anna bisa sababaraha juz. Ai kitu mah nyana teh ngeunaheun. Aya geus berangkat. Beneran ieu Mang Haji? Atuh beneran, masyaallah duit nu aya heula sabaraha duit? Ya, bos goblok. Bos tolol nanyakeun nu aya. Atuh kan kiai bos beneran mah. Haji, besi kieu mah kieu bae duit nu aya ge ieu aya 50. Tah ulah dia. Capira 50 100 juta geus teundeun tah mah ieu mah ti Mang Haji bae. Ulah nanyakeun sabaraha nu aya. Ieu mah aya keneh sabaraha nu aya heulanan ke Mang Haji nambahan besi nu endek sajen nu endek milu, nu sajen bae heula ke Mang Haji mah pandeuri. Geus. Eta mah mending ditalian teh jelema kos kitu mah. Lain kitu kuduna DKM nanyakeun ieu besi dibutuhkeun mah henteu kudu heulanan. Teundeun tah mah Mang Haji geus teu kawawa karak. Geus teh masih geus pokona mah kabeh tukang bas takwa beh tanggung jawab Mang Haji. Tukang basna sabaraha, terus atuh granit sabaraha geus tanggung jawab Mang Haji. Geus pokona kabeh. Berangkat hayu geura-geura ayakeun bae. Teh besi dicekel heula duit tah ieu tah. Duit tah. Nya. Aya kakarak 1 miliar tah engke loba keneh tuh duit. Nya. Nah geter-geter DKM. Ieu mah Mang Haji. Ulah geter-geter. Pake. Geus. Ulah sok sieun-sieun. Sertifikat saya. Eta tolol kos. Basi keneh bae. Ulah la ieu jahidu bi amwalikum. Uswaan pusikum urang mah daripada ngarobah nu sejen hareureus ngarobah diri urang bae urang. Komo urang geus kolot lah geus moal ka bana lah pasti berhadapan jeung Allah kajen kumaha ge ya Allah ya Rabb tang mulia-muliana manusia nu diturunkeun ti alam arwah ka dunya bisa salametnya baka sorga berarti ketika di duniana manehanana teh ieu sepi salamet tidak maksiat eta pangmulyana jelema. Urang ka di alam arwah
turun di ke sorga numul ya bakal ditenden di tempat numul ya di sorga majang jelema numul ya urang mulia sebab cak Allah walaqad karramna bani Adam urang teh mulia ditenden di sorga mulia ngan lewat dunia tah lamun di dunia namanehanana ketika melewati salamet tina berbagai maasi trek ka sorga masyaallah pang ajaib jelema eta geus eta jelema ajaib jasa di alam arwah lewat dunia langsung ke sorga masyaallah karim nah ieu ti alam arwah geus disadiakeun imah di sorga kuari keur di alam dunia culak cileuk aya riba milu ka riba aya kredit milu ka kredit aya duit bank milu duit bank aya perzinahan ngadinya permabokan nah iya urang pugu geus dimuliakeun ku Gusti Allah geus disiapkeun tempat anu mulya endahan kabita ku barang nu hina maka nu paling bahaya mah neangan barang hina make ayat ieu nu paling diancam ku Gusti Allah tempat sia geus disadiakeun sorga sia mulya cak aing ngadamel makhluk nu pangmulyana teh sia manusia geus di tempat nabi ku aing ditendeng di sorga lewat neraka lewat dunia atuh kunaon haju culak cileuk riba kredit kebal sia hirup di alam dunia geus disadiakeun hayang naon tuh di sorga make jeung luak lieu komo kuari neangan jabatan make ayat neangan dunia make ayat ieu anu bakal diancam ku Gusti Allah Kanjeng Nabi nu mantak luhur tapa anti dunia anti kemuliaan anti keagungan hiji bae perintah Allah masya Allah nu mantak lamun al ulama warasatul anbiya mana warasatul anbiya na kuari mana ulama warasatul anbiya kuari mah ulama warasatul anbiya teh nu aya teh warasatul Jokowi warasatul Prabowo warasatul gubernur warasatul menteri ya ulama kos kitu lain podol sero perjuangan anak mana ayo diorganisasikan cenah supaya berjuang di hasilnya wede ulah kedeleng ge yang ono iku gereja jika ada tangannya ge iku si wong iku widih yang anak ning mui iku yang anak ning organisasi yang ora dan sebutin lah arane ya si ora weru da nemang sirage di mengkonon aing salah ngomong zamanya eta rarentul kelenteng rarentul gereja nang organisasi nang mui mana berjuangna masya Allah karim ini mah kebangsaan ya kembali ke kebangsaan berarti berjuangna orang endap-endap terserahlah dia bercerita doang nyaritakeun Kangjeng Nabi mah seperti eta mulai Kangjeng Nabi Uari Kangjeng Nabi tengges diangkat jadi Rasul langsung informasi ti Gusti Allah numantak para aulia Allah anu esok tararapa model para wali sanga anu geus zuhud anti dunia manehanana teh uzlah sanajan raramean babarengan tapi kolbuna henteu asa jeung makhluk jeung Allah uzlah berarti nah iya ngembangkeun agama emah teu hayang nanaon sumbang tidak dibawakeun duit tanya berat 1 juta 2 juta 10 juta cehil di aing lamun 50 cehil kene kan rada gede cehil 100 ya boleh deh ya berjuang teh kumaha berjuang teh kumaha ujung-ujungna urang ngadengkeun nu keur berjuang teh ujung-ujungna jualan madu jualan cai dan jualan nu lain berjuang bae sih ulah make kos ih cenah Kangjeng Nabi ge dagang tuh sok kaju disendekelkeun ka Kangjeng Nabi ka dieu sia sungut sia soekeun sia nyedekeun ka Kangjeng Nabi sia jualan mah jualan bae ulah bari ngaji
Parang sana tuh ikan hararese gua berjuang lurus ke ulah pungkal pengkol ye Gusti Allah terek nyampurnakeun agamana sesuai jeung nu kamari waya ballahu illa ayyutiman nuruh. Sanajan orang Yahudi orang kafir tersepen kana munculna agama Islam tapi Allah menghendaki dengan cara Allah ngutus seorang manusia nu diangkat jadi rasulna nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Allah allazi arsala zatan ngutus rasulahu kana ka rasul nabil huda kalawan mawa pituduh. Huda teh ditafsiran teh ku Al-Qur'an sebab di jero Al-Qur'an teh aya petuduh-petuduh deuk naon geura ge baca Al-Qur'an. Imimitin dek nyahokeun pangeran Al-Qur'an, dek nyahokeun nabina Al-Qur'an, dek nyahokeun permuamalahana baca Al-Qur'an, dek nyahokeun munakahatna baca Al-Qur'an, dek nyahokeun jinayat baca Al-Qur'an, dek nyahokeun perekonomian kelas internasional baca Al-Qur'an, dek nyahokeun teknik baca Al-Qur'an. Deknyan sepeda, motor, mobil, kapal, laut, udara baca Al-Qur'an. Deknyan senjata baca Al-Qur'an. Deknyan bom baca Al-Qur'anul Karim. Tinggal orang bacaan Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, terus laksanakeun. Yahudi leuwih ti heula maca Al-Qur'an jeung ngalaksanakeun. Jangan uji itu padahal teu percaya ka Allah. Mentek bil huda. Maka dalil-dalil jeung mukjizat-mukjizat lamun Allah ngutus Kangjeng Nabi henteu mawa mukjizat saha nu bakal nurut ka Kangjeng Nabi. Tapi ku Gusti Allah dibere dalail dalil-dalil barohin dibere mukjizat tercengang kabeh ge dengan mukjizat Kangjeng. Ketika Kangjeng ditinggalikeun ku Yahudi jeung Nasrani, Muhammad mawa naon sih? Al-Qur'an. Coba kehebatan Al-Qur'an teh hayang naon maneh? Coba onta kena ngomong. Tanya ku Kangjeng Nabi. Onta ditanya ngomong. Mukjizat Kangjeng tercengang kabeh. Coba tatangkal kayu, memeh ditanya geus salam heula ka Kangjeng Nabi kerikil-kerikil. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Muhammad. Tangkal korma kita datang. Coba korma itu kena datang ka dia. Korma dipanggil ku Kangjeng Nabi. Tal, hei korma ka dia. Tangkal korma gudag-gide langsung nyabut sorangan, langsung datang plek lempang sujud di hareupeun Kangjeng Nabi maca 2 kalimat syahadat kadengeun ku Yahudi jeung Nasrani ku kafir-kafir Mekah musyrikin Mekah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Balik deui tangkal korma ka tempatna gudag-gide plek deui. Wah, Muhammad sihirna hebat. Kumaha bil huda. Ya Allah. Kurang puas. Coba Muhammad, coba tuh panon poe bulan kena belah 2 coba datang ke mana? Lamun kitu bakal percaya mana bawa kula Rasul. Coba bae heulanan lo ngomong ke situ. Ayo belah 2 datang panon bulan gitu. Belah 2 nu hiji asup ka dieu, nu hiji asup ka dieu. Balik deui ka dinya, tek maca syahadat balik deui ka luhur. Bener teh Muhammad budak kamari sihirna ku hebat. Deuk kumaha bil huda. Walladzi arsala rasulahu bil huda mawa pitujuh. Geus buku tadi dibacakeun secara syariat deuk naon coba Quran baca hayu. Cenah ieu mah kula mah hayang naklukeun awewe. Ieu kula teh diciduhan ku awet kecil tah mah. Yeun bombay ge Quran bisa buka Al-Qur'an. Yeun kapal baca Al-Qur'an. Ye nyen senjata baca Al-Qur'an atuh komo deui naklukeun awewe. Itu qala Yusuf li abi ya abadini. Senjata. Inni ra'aitu 11 kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aituhum
Allahumma lain qol basarwi TV ciku pakamala yang talhadi dari Daud alaihi salam sallallahu alaihi wasallam langsung datang mana Kang Pendi Kang Pendi mana wajahmu selalu ada di hatiku kumismu ada di hatiku dan aku benci padamu aku telah dikelabui olehmu goblok kamu ya menjadi kira tuh ya gampang hayang naon dina Al-Quran hayang sugih Masya Allah wazin fil nasi bil hadiatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq liyashadu manafi'u paranti jang sugih ngawarung bacakeun eta wazin fil nasir seru ku anjeun wahai Ibrahim manusia bil haji supaya munggah haji ya tukar jalan bakal daratang laleumpang suku wala kulli dhamir yatina di saban penjuru bakal daratang min kulli fajjin amik tah eta keur carita munggah haji terapkeun ku urang teh di dieu urang teh tafaul ka ayat eta ya bil barokah ya pake ngawarung bacakeun eta deui bener masyaallah aya aturanana bacaanana 999 aja oh bener daratang masyaallah ti unggal penjuru ngan saminggu doang eureun kunaon Bang gorenganan ngabri ngahutang kabeh padahal tadi dah hayang laku atuh laku ngan dihutang daratang kabeh datang pan ngahaji eureunan ngawarungna geus eureun aing geus tamat sekali batu rabbik selesai geus hayang naon coba cenah kiai lamun nyandung supaya rapi nah kecil a'udzubillahi minasyaitonir rajim mali teruskeun ku aing asana nyarandung kabeh wah teu beres nu ngaji ka Cilongok nyandung kabeh aman dibere wiridana ku kiai kiai na kitu nyandung maksudnya nu kanyahoan mah iya iyalah wallazi arsala rasulahu bil huda lamun teu dibere dalil teu dibere barohin teu dibere mukjizat naon atuh kakuatan Kangjeng Nabi maka urang sebagai warasatul anbiya na atuh kudu kuari kudu atuh urang kudu boga bil huda lamun teu boga bil huda mal bisa tuh mukjizat lain naon atuh minimal nurutan Kangjeng Nabi teh tersep kana duniana minimal nurutan Kangjeng Nabi ulah yang diagung-agung ulah yang dimulya-mulya ieu liwat be aju jelema ngomong mah haji tah si mana ji goblok Mang Haji kiai aing ada emang haji goblok sia mah eta geus wayab tulu kiai uhu eta batal tuh kagiayana Kangjeng Nabi di Ciduha Kangjeng Nabi mah di tendenan handalam on tadi dia bari sujud biasa bae sudan marang teh Kangjeng Nabi geus puguh diomongkeun ieu mah kakarake diomongkeun dong masyaallah teh budak nyana teh jauheun aing di Bogor beureun aing di Bogor kan dagang salak sugan teh belajar cibana orang dagang salak tah iya arsalahu bil huda wah Kangjeng ndek kumaha sahabat teu percayana ka Kangjeng Nabi atuh lantaran mawa bil huda ketika sahabat bantes perang dahaga kabeh perbekalan saef beja ka Kangjeng kami lelah ya Rasulullah sementara boro-boro makanan cai ge teu aya cek Kangjeng Nabi aya teh coba sisana saeutik teu aya bawa ka dieu teh wadahna dibawa ka dieu wadahna cicikeun ka dinya cicikeun asupkeun panangan Kangjeng Nabi cabut mancer kabeh 5-5 sak wayuh kabeh muararan wow wudu minum maka ngawadahan segala rupa ya Allah ya Rabb ditanya teh anak sabarabar kira-kira jelema kurang leuwih bangsa 1000 mah
Lamun Kaji Pendi bisa mancer gitu atuh geus jualan cainya nama. Atuh jualan cai. Masyaallah ganjil. Deuk kumaha coba bil huda. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Allah karim. Masyaallah. Ketika Kangjeng Nabi mantas perang Hunain. Kemudian lapar kabeh jelema sahabat. Lapar. Jabir bebeja ka pamajikanna. Mana bahasa hebat tak mana tah? Mana budak perhatikan. Barang lain. Mama. Ya Allah. Naon Kang? Kangjeng katinggalina lapareun jasa pohara geus pararias. Urang boga naon? Aya pasakeun. Coba. Ah, geus pasak aya saleter. Dipasak saleternya. Terus urang mencit embe anakna. Tapi cek pamajikanna ieu mah ulah bebeja rame-rame. Kangjeng bae paling mawalah 3-4 lobana 10-an. Geus tenang teh urusan kos pasak. Laporan kan Tuhan. Ya macam Tuhan hungkul paringgel 3-4-5 pelong bada 10. Itu mah majikan kula keur masak bari teh ulah lobaan. Oh, alhamdulillah. Cek langsung nangtung Kangjeng. Wahai para sahabat. Cek Jabir ira naon ieu. Jabir alhamdulillah pamajikanna masak deuk jadiakeun urang rame-rame berangkat kabehan ka ditu. Waktu Jabir langsung lompat, "Mah, mana? Kabeh ade ondang. Ulah mah geus di jero kamar bae teh hayang aing mah." Saleter. Jelema sabaraha cek pamajikanna aya 1000-an mah. Aduh. Sarekan Jabir. Kalaunan, bisik ieu tagih geus. Ribut jaga ke jeung pamajikanna. Bisik basir itu atuh hige bisik sakumaha parentah anjeun atuh Kangjeng Nabi na hudang nangtung deuk kumaha atuh mangkana jelema lapar kabeh 1000-an kumaha nasib bae geus cek majikanna geus sabodo lah pokona datang kabeh 1000 jelema pan mana pasakeunana yes antri saurang-saurang berean ku Kangjeng sakumaha kebutuhanna tah 1000 kabeh dahar 1000 kabeh masih keneh nyesak keneh dibikeun ka pamajikanana Jabir kakala kaluar cak Jabir teh emang nyesak ya Allah masyaallah karim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah mujizat huwallazi arsala rasulahu bil huda lamun teu mawa bil huda Kangjeng Nabi saat eta di tengah-tengah kerumunan musyrikin, tengah-tengah kerumunan kafirin, di tengah-tengah iman anu lemah. Oh, atuh moal dituturkeun Kangjeng Nabi. Tapi Kangjeng Nabi mawa bil huda bentukna Al-Qur'an. Wari Al-Qur'anul Karim baca kurang. Baca kurang aya di jerona sagala rupa. Zaman narita daya nu belajar qiraat di Baghdad teh kat Ki Ma'ruf Qurqi seorang kutubul aulia begitu belajar datang ka ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un teh diterus-teruskeun sedangkeun memehna nyana geus ngaji di ahli qiraat balik deui Bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un pajar deui terus ya balik deui 3 kali meureunnya Bismillahirrahmanirrahim Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim datang ka anggeus balik deui disalahkeun henteu diteruskeun henteu kita balik deui mun kitu bahkan disalahkeun misalnya kurang ya du'a
yad'ul yatim takkan ngeunaheun urang ya ara'aital ladzi yukadzibu biddin dal kuda dal cung letak cung ai tung mah tung bae ulah cung letak atuh tah bahasa Sunda teu kudu make hamas ya ieu mah atuh hamas makan kuduna ge atuh bahasa eta Quran nya tabat hamas ai Sunda mah ulah make jeung kirat cung betok kok masyaallah karim salah nerapkeun sia mah kitu bae ambo atuh teu kudu bahasa Sunda mah nah ieu kan teh ara'aital ladzi yukasugan kurang zalna kurang henteu ara'aital ladzi yukadzibu biddin geus pas henteu sugan disalahkeun biddin henteu ara'aital ladzi yukadzibu biddin henteu disalahkeun tapi diteruskeun henteu geus trek isuk ngaji eta deui bah pan jadi kieu atuh ya aing geus tamat di ditu mah geus beunang surat tamatna naon ngaranna naon sia ku bodoh-bodoh teh masyaallah ya Allah teu ngaraji qiraat bakos kitu teu nyaraho ya Allah ya Rabbi geus aya tanda tamat ijazah ngaranna teh bahkan geus aya silsilahan urang kan lamun i Quran kemudian urang hafizul Quran kan dibere silsilah urang tisahat sampai ka Kangjeng Nabi masyaallah eta nu mahal ge silsilah eta mah urang saya kan tuh pendek tidak bersilsilah aya kadinya bin genderuwo silsilahan ya baca Quran teh ngeunaheun kadang-kadang silsilah teu pernah aya nu menerkeun teu pernah anu nyalahkeun teh mah petet jadianan teh mah atuh petet bapan kajanina lamun amis lamun hasil mah semono lobana hasil isuk ngaji deui ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون balik deh bismillah aing geus saminggu aing tak kene bae ya Allah ya nanya oge nya Mama Ma'ruf fil Qurfi abdi di dieu ngaos araita di saminggu diteruskeun teu disalahkeun teu aing nyaho dia kan geus menang ijazah dia teh asana Ki Ma'ruf fil Qurfi garangkas beureun nyari emang aing teh nyaho bacaan sia bagus tapi kan sakadar babacaan deuk kumaha bener hirup aing sakadar bisa maca doang makharijul huruf dibeberes ku sia senina dibagus-bagus ku sia ditonton ku jelema meunang amplop goblok tunggulnya lain eta ngaji mah sakadar kos kitu jang naon daripada sia magahan Al-Quran kos gitu boga murid sia haju mentaan sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos gitu buguh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia eta dagang kiroat geter-geternya maksud mama kumaha laksanakeun ku sia laksanakeun carana berangkat sia isuget teangan ku sia fakir miskin teangan yatim piatu ayo berangkat laksanakeun ara'aital ladzi yukadzibu biddin loba jelema nu ngabohongkeun kana agama
fadzalikal ladzi yad'ul yatim anu ngantepkeun para yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin henteu pernah mere kadaharan ka fakir miskin teangan yatim teangan fakir miskin bere ku sia naon aya di sia eta kakarak ngaji karaknya na berangkat neangan fakir miskin bebeja deui ka mama aya bere di mana besia kan mama jadi kos gitu ulah ngomong tampiling sakuai karak diberean kunyana beakeun kabeh duit sia beakeun kabeh cukup dah kurang nu mama beakeun kabeh tah ngaji mah kitu ai tadi makan ngaji teh di ahli qiraat nyaritakeun makharijul huruf jeung lagam-lagamna ai ieu makan nu diwali ngajina teh beda di ditu mah ngabeberes babacaan doang ai di dieu mah meraktekeun duwe wali mah meraktekeun nu bantak saha gurune saha muridna ku ari nu deuk hayang belajar kawalian lu hese lain guruna muridna nu eueuh muridna nu eueuh ilmu kawalian guruna ambalayah loba lain ambalayah lo aya nu maot geus nu geus maot aya nu hirup keneh aya pi muridna nu mana pi muridna tah nu ngalaksanakeun kos kitu nah hese tah ieu mah malik di marubil gori mah nah sanggeus tadi geus kan badzalika yadul yatim badzalika alladzi yadul yatim nah geus ya ara'aital ladzi yukadzibu besi mana disangka pembohong agama ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin kesia lamun teu kos kitu fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un salatna ge sia mah bakal jadi ka neraka lantaran salatna ge hayang ka alam ku tatangga deuk berjamaah ge mani di bejan we tetangga lihat saya nih mau berjamaah. Wah, Masya Allah. Lamun kadenge Haji Pendi mah becek masyarakat teh getol jasa berjamaah tiis kana hatet. Aya pangalem. Tapi lamun eueuh nu ngalem ka mana Haji Pendi jadi mumul gitu berat perasaan teh. Geus lain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna, nu kudu ngalemna Allah. Ieu lain masyarakat. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sok belajar praktekeun salat ka Allah nu bakal ngaganjarna Allah nu ngalemna Allah hiji be Allah ulah dibabawa makhluk. Ketika aya fakir miskin teu hayangeun nya jadi fakir teu hayangeun jadi miskin. Horenganan eta teh jang nambahan ganjaran urang nu boga hakikatna mah ketika urang boga tuh disadiakeun fakir miskin selamana kajenteng di Indonesia deuk dieuweuhkeun fakir miskin moal aya sebab aya keneh nu sugih ieu teh jadi percobaan jang nu sugih datang ka mana nu sugih menghadapi orang fuqara dan masakin jang ningkatkeun derajat jelema-jelema nu baroga laksanakeun cek Imam Rabil Qori Jasia mah maca Quran mah geus bisa, Jasia mah maca kitab geus bisa, Jasia mah geus hebat kadenge lagi, tapi praktek mah rahasia. Hah? Karak dirinya unggal boga breg, unggal boga tek. Salat geus mulai ku ari makan eueuh pikiran lantaran eueuh nanaon di jero hate. Kamari makan Allahu Akbar, karung can dikumbahan. Insyaallah karim Allahu Akbar nu dodetna can diberesan jarumna di mana jeung karyan mana aya teu Allahu Akbar beuh budak nu kamari geus diiangkeun ka padang can dibayar ya Allah Allahu Akbar mana aya deui ieu anu ngorder aduh barang nancan aya Allah dikira salatna tolol dikira salatna Allahu Akbar. Insyaallah pemajikan marah bae kawin deui kitu. Allahu Akbar. Mangsa asana kawin deui tambah leleb ya mah. Allah, deuk kira salat. Mikiran itil bae goblok. Ayo. Dunia kiceun di jero hate. Hiji Allah. Allahu Akbar. Tuh nana mantep. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah nginahin Allahu Akbar
Ngina pikiran lah isuk kemudian paeh Allah tu ayat ayat tulul amal tulul nah huwallazi arsala rasulahu bil huda mujizat Kangjeng Nabi di Bukhari hayang sakumaha mujizat Kangjeng Nabi geus di buku-bukukeun geus dikitabkeun ku para ulama hayang sakumaha ayo geura caritakeun mujizat bil huda terus turun-turunna ayat bil huda Masya Allah dek disampurnakeun agama ku Gusti Allah babarieun Allah mah walau karihal kafirun sarajan ditahanan ku kafir diulah-ulah Allah menghendaki jadi muncullah Kangjeng Nabi bil huda mawa pituduh bentukna Al-Qur'anul Karim sok belajar urang ulah kuari mah babacaanna nu rapi ulah saliru sod sin shin gimana ngadengin eta deui ihdinas siratal wah sin teh mah teu ngeunaheun kan kadengeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pasti atuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alhamdulillahi rabbil alamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin beres guruan ngaji guruan lu bener ngajina tah ieu babacaan heula kara ka ditu da ku urang di tadarus dek dihizibkeun seminggu sekali tamat di Jumat ka Jumat engke lamun takwa timbul hudana aya maziyah di jero pembacaan Al-Qur'anul Karim tanpa dihayang-hayang ku urang wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq jeung Kangjeng Nabi teh mawa agama nu hak anu tetep nu hebat maksudna hak teh penuh kebenaran penuh kepatutan penuh kemanfaatan agama teh salat geus teu kudu ditanyakeun naon sababna ieu zuhur 4 rakaat naon sababna asar 4 rakaat ko magrib 3 rakaat teu kudu nyaritakeun geus kitu nu penting mah siapa salat ari dibahas kenapa salat henteu dibahas geus tuntas salat zuhur dipertanyakan kenapa 4 rakaat dibahas asar 4 rakaat kenapa bahas magrib 3 rakaat kenapa bahas isya 4 rakaat bahas subuh kenapa 2 rakaat dibahas selesai pembahasanana tentang hikmah ayo salat henteu coba ayo salat aya hak di jerona jeung aya rahasia ketika perintah Allah setiap perintah di jerona aya kamaslahatan setiap larangan di jerona aya kabahayaan titik bisa kitu bae Allah merintah aya kamaslahatan dunia akhirat aya kamanfaatan dunia jeung akhirat ketika larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat asal larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat titiknya sakitu dinil haq masyaallah karim ieu lah Kangjeng Nabi mawa dinil haq hanif buistu bil hanifiyatis sahmah kuring diutus mawa agama nu hanif enteng salat bisa nangtung teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang wari isyarah guys teu bisa isyarah siapkeun 1,5 meter emang aya paksaan di agama tidak ada la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy Allah mere ka Kangjeng Nabi diutus kitu Kangjeng Nabi mawa agama dinil haq geus diatur ubudiyah muamalah kitu munakat jinayat dikitabkeun secara syariat hukum tuh jadilah riyad jadilah takrim jadilah fatul muin jadilah fatul wahab jadilah ikna jadilah bugiyah jadilah tufah jadilah majmu syarahna syarah raudhah dan lain sebagainya bacaan ku urang eta dinil haq secara syariat ya Allah di jerona ya perjalanan menuju Allah secara khusus teu dibejakeun thariqah ku Kangjeng Nabi tapi ku ulama ahli batin di ngaranan dek pake ngaran dek henteu tapi menuju batin untuk menuju hakikat ya Allah ya Rabbi kurang kumaha wa dinil haq
bener sok tinggal tuturkeun ku urang geura Kangjeng Nabi mawa dinil hak yakni agama Islam tuh ngiraheun dek di mana urang membahas tentang agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi teu kazamanan ke para sahabat teu kazamanan para tabiin urang mah kuari zaman-zaman urang teangan kuari ulama-ulama anu lurus anu akadanan warasatul anbiya 100% mah atuh 50% atuh tidak ada kuda himar pun anggap kuda gitu geus bae tapi nu bener dinil hak mawa anu lamun tolak tilu bain kubro ulah tolak tilu jadi hiji iya kan jadi bahaya kuari masyaallah kali sekali kredit haram dua harga nu berbeda haram teteh dua akad dua harga nu berbeda haram teteh ulah suka judi halal-halal judi dalilah je duit bank bunga bank masa sih aya duit reuneuh haju anakan di mana dongeng ye embe anakan mah kebo anakan mah pamajikan sia tareuneuh masa duit di bank di deposito jadi anakan iya keluar tina dinul hak pake aturan-aturan anu moal kebal hirup di alam dunia cek Allah halal halal cek Allah haram haram cek Allah perintah laksanakeun cek Allah larangan tinggalkeun moal kebal deui kaburu tsunami sia Masya Allah urang keur mejeunang ridit keur mejeunna nyokot duit bank ku nafsu teh paeh wallahu alam di jero kuburna bakal piku mahal ih henteu sieun sia teh bakal disiksa urang di dunia mah aya orai lumpat kunaon aya eta kredit teh diingu ku sia eta teh seuneu nu sabenerna aya kalajengkingan sagede kieu doang lumpat besi diseureud ku hokokna ka awak urang teh kunaon atuh aya duit bank dicokot maneh eta teh kalajengking sagede gunung Uhud teu kabayang eta ya Allah ya Rabbi aya diparentah kawin ku sia henteu dilaksanakeun lahan zina bae urang hiji dua nyandung sia masalah diperintah ku aya nu diperintah jadi cemoohan aya zina henteu kunaon sih kawin aya yang mah kurang kene dua telu kurang kene opat kurang kene keboplen teh mah ya Allah ya Rabbi jelema duaan baheula keur di pondok teh ngabatur gabladina nu saurangna getol jasa ka masjidna masyaallah unggal berjamaah aya bae diperhatikeun ku manehanana teh 1 tahun 2 tahun hebat amat ya si budak berjamaah tanya ana hayang nanya ke ente kok konsisten amat sih terutama subuh ye berjamaah hebat amat naon sih rahasiana oh boga pamajikanna 2 nyandung nu bener ih masalahna kumaha nyandung teh kieu lamun urang keur anu di dieu digeing ku pamajikan kak berjamaah kak alhamdulillah lamun keur di itu sarua kak berjamaah kak ya Allah ngageing bae bahkan lamun keur aya saimah ngeunangan nu saurang ngahudangkeun nu saurang manehanana nyadiakeun bajuna kan mantep komo subuh mah nu saurang ngahudangkeun kakak subuh nu saurang geus nyadiakeun ta bajuna kak geus mantak aing mah masyaallah berjamaah teh kageing ku pamajikan tuh ceknya bener oge ye ieu mah konsep bagus kok sia bae hadena aing ngobrol jeung sia yes aing nek nyandung lah maksudnya supaya berjamaah aing mantep bener nyandungnya ya Allah ya Rabbi ngaleuwihan tinu tadi barang nyandungnya di masjid bae ya Allah sarang kamamana di masjid bae ditanya deui ku babaturan sia kuring nyelehkeun aing mangan syukur waktu salat doang berjamaah sia mah terus bae heueuh sia naon gara-gara nyandung aing jadi hebat kieu emang kunaon gitu atuh aing balik dicarekan kuno itu dicarekan we maning di masjid aing gara-gara nuturkeun konsep sia jadi aing geus balik wari lah aing geus di masjid bae geus pokona geus satungtung aing teh diteangkeun ku pamajikan geus aing di masjid bila perlu aing nyeun kamar di masjid teu kabeneran namanya ya Allah ya Rabb teu kabeneran
aya deui jelema asal keur tenang deuleu lalaki ngaluarkeun dompetna di deuleu oh iya asal aya kareuweuh nyokot deui dompet asal aya kapusing nyokot deui dompet di deuleu asal keur mujugna marah batur teh dulunya marah deuleu dompet ku pabaturanna kan diperhatikeun aya eta foto saha nu di deuleu bae pamajikan geulis jasa meureun sok nyaho Engkau dulu asal yang naon sih ada foto pemajikan, emang gelis jasa tanon, kudu hengnya, merahasi aing, buka hiji nak pemajikan teh, mantap aing di duluan baik, oh jauh hebat sih mah, ya hebatnya ontak, itu sih teh dulukan foto baik emang ayah naon sih, saya hanya rahasia nak, pemajikan aing teh ya, tanding, gelis, lain galak. Asal aing deuleu bae batur galak deuleu foto pamajikan can sabaraha asal aya pamajikan batur ngajebi deuleu pamajikan eta mah kecil dibandingkeun jeung pamajikan aing nanaonan mantak aing asal deuleu bae ka foto pamajikan aing tiis hate aing sebab lawan eueuh tanding galakna deuleu batur garalak teh leutik kabeh ge bih nanaonan teu nanaonan nasib aing kos kieu meureunana eta pamajikan eta ninaeun eta nyaho tambah dinil hak nyaho lain tambah kos kitu aya deui pamajikanana keur tenang misalkeun aya di imah barangnya heuleu maca buku ceurik cek salaki da kok ceurik sih maca Quran apa baca sholawat apa maca buku bisa jadi ceurik itu geus diantep isuk keur tenang baca deui ceurik deui cek salaki da ceurik teh bae ditanya ngadeukeutan neng maca naon sih teh ceurik baca buku hebat amat bisa jadi ceurik itu enggak kok bisa hebat gitu kakak baca di orang yang maca Quran maca buku datang ke ceurik itu pasti kakak mancan orang neng kunaon kita maca ieu maca naon eta maca tabungan kakak BAKB saldoan cak nasi biru kahareup bakal kumaha goblok siap wajikan baca Quran mah tilok cerik maca sholawat tilok cerik zikir tilok cerik tapi maca tabungan beak cerik pamajikan tolol tah kos kitu mah neraka tah pamajikan والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah teh tegar jeung kuat sebab kehendak Allah bil huda mawa Al-Qur'an pituduh mukjizat anu luar biasa oge mawa dinil haq deuk nyaritakeun naon di Kangjeng Nabi datang ka leutik-leutikna hukum nu samar di Kangjeng Nabi mah lantaran informasinya langsung ti Gusti Allah ialah dinil haq mimiti tenang datang ka rada keras datang ka Kangjeng Nabi teh titah perang atas perintah Allah liyuzhirahu 'ala dini kulli Kangjeng Nabi teh diutus mawa mukjizat mawa dinil haq anu ku Gusti Allah erek diluhurkeun Kangjeng Nabi melalui dinul haq melalui Kangjeng Nabi ala dini kulli nyalehkeun agama-agama lain jami'il adyan al mukhalafah lahu selain daripada agama Islam dek diluhurkeun ku Gusti Allah Islam nyalehkeun agama-agama Yahudi Nasrani jeung agama-agama nu lain cenah keuheuleun pala musyrikun walau karihal musyrikun terbukti melalui peperangan Kangjeng Nabi bisa ku musyawarah bisa dengan cara limit ku cara limit cek bahasa urang Bandung macaina herang laukna beunang limit lalauna masyaallah ngeunah lamun geus teu bisa beunang laukna ubah
diubek. Dah bahasa ngubek eta bahasa hebat eta ubek. Anu bisaan mah pan mana nu henteu na nu nongol nenggak eta lauk ngaranna. Lamun bisa newakna ieu mah ngubek kongko aya lauk ditewak molos deui tah aing geus kos kitu sok ngubek mending cicing bae di luhur geus bandingan ge menta tah eta kos kitu. Nah beres ubek masih kene can beunang kene bae lauk can nenggak kene bae lauk tahu deui kena koredas lemes tak koredas beres sarua dalam rangka dakwah ge urang ngadakwahan jelema supaya caina herang laukna beunang lalaunan atuh kurang carana anu kudu dibere anu kudu dinasehatan kan aya nu lapar mah teu bisa dinasehatan. Assalamualaikum Gus Zainal sia duh kula ti kamari candar kieu jelema mah nya ieu jelema mah lamun anu teu kuat sia nasehat tah bakal ditampilin tah ku jelema ka dieu sia kiai goblok sia kiai aing lapar ieu teu perlu nasehat aing mah ditampilin sia ku aing kiai jelema anu butuh dahareuna lain nasehat. Waalaikumsalam cek datang ngaji pendi hebatnya nama ieu kunaon aing ti kamari kula ti kamari candar atuh salah saha je sanu nita nah ieu mah teluh bakal ieu mah kayak lain gitu. Assalamualaikum abdi ti kamari can cicing cukup teh sabobokos ya saboboko ieu aya ieu kula tas becet embe tah dagingna semur tah saboboko ros bawa ka ditu bener ya kiai bener hasilna ke bayar ka dinya beres deh bae entah walillahi ta'ala jangan ngageter-geter ngadoakeun lagi masyaallah mudah-mudahan cak kiai ngara gaji tah naon teh sia sing ngomong ya asli teh kos gitu nah iya jelema boga ka bogo haju nyana teh hayang dikawinkeun ku cak aing mas ya ulah wakakawi moal bisa teh sebab geus aya jalinan cinta geus luar biasa bah ieu mah geus teu kuat kunaon cak aing masih ulah waka ka jeung edan teh budak ka jeung kumaha kulantaran unggal poe bebeja ka bapana kawin coba ka dieu fotona aing mah hengel da aing coba foto babena sia kaya ieu tah fotona cek bapana mun bisa sia neangan deui mah jang abah bae tolol da bapana nya orang bajingan bapana Masya Allah batur mah mata keranjangnya nama 3 keranjang liyuzhirahu ala dini kulli Gusti Allah tedek galuhurkeun agama melalui kangjeng Nabi diutus dibere huda dibere dinil haq ngembangkeun dinil haq melalui kangjeng Nabi ngelehkeun seluruh agama Yahudi jeung Nasrani hengkang ti Mekah jeung ti Madinah dijadikeunlah tanah haram mantak nu ka Israel nu ka Syria nu ka Syam ayalah catatan sejarahna Yahudi anu ka Israel Nasrani ka Syria awalna kos kitu ka Syria tah eta teh eta bibit awal Nasrani di dinya mulai dikembangkan ke Eropa kerjasamanya na Yahudi jeung Nasrani kerjasama untuk menghancurkan Islam politikna sisipan ku Yahudi jeung Nasrani ekonomina kitu kene budayana kitu kene lain sakadar Amerika jeung Eropa jeung Australia tapi skuari coba terus ke mancanagara termasuk di Indonesia wari Quran sekadar dibaca didengungkeun dimusabakohkeun cukup dibere piala Mekah Madinah cukup dibere penghargaan hasil daripada musabakoh amalkeun ta Al-Quran di Indonesia dibom sia amalkeun ta Al-Quran di Indonesia tembak sia minimal penjara sia kos gitulah demantak geus eta urang-urang we kuari sebab teu akur
zohirna orang dukung pemerintah untuk kebangsaan, untuk keselamatan, tanpa aya pemimpin bahaya. Pertahanan dalam negeri polisi, hukum-hukum bahaya. Pertahanan luar negeri TNI cilaka mun batur nyerang secara jang keselamatan bangsa jeung negara dukung selama benernya ngalaksanakeun anak. Tetapi untuk jang mendekat kepada Allah urang teu bisa babarengan jeung kos kitu khusus be. Urang jeung Gusti Allah. Teu kudu dikomando ke pemerintah ketika aya fakir miskin. Teu kudu dikomando ke pemerintah ketika fuqara. Teu kudu dikomando ke pemerintah ketika urang dumadeus ka Gusti Allah. Teu kudu dikomando urusan-urusan kos kitu mah. Asal dikomando urusan agama ku pemerintah, silaka geus lain agama deui urusanana kabelit ku urusan proposal bae. Administrasi anu dijituna lain kokocoran murni, getih masyarakat. Rasakeun ke di akhirat, di dunia keneh geus karasa. Murnikeun eta Gusti Allah. Urusan kos kitu hiburan. Urusan ieu lain deui, tapi teu saeutik. Boro-boro di Indonesia, di Amerika nu diangkat jadi wali loba. Di Inggris diangkat jadi wali loba, di Jerman nu diangkat jadi wali loba, di tengah-tengah negara nu lain negara sambarangan, negara Yahudi, negara Nasrani, tapi wayah diangkat jadi wali mah jadi wali bae. Di Mekah deket ka Baitullah dasar dek diangkat disaruakeun jeung Abu Jahal bae. Di Indonesia jauh ka ditu atuh adem ayem bae. Adem ayem tenang. Indonesia pang tenang-tenang na jeung pang mahmur-mahmur. Imah jeung sumur doang wae. Masyaallah beak kabeh kuncek. Tapi tenang. Sebab naon? Pengajian di mana bae aya. Musola di masjid dibuka 24 jam. Coba di Yordan, coba di Mesir, coba di Maroko, coba di negara-negara lain. Masa masjid sih aya waktu-waktu sakumaha kantor. Di Maroko sakitu negara Islam tetep bae aya waktuna. Di luar waktu salat kunci, di urang nu tas main gaple ge ka masjid ngedeng. Di Indonesia mah hebat jasa. Masya Allah, teu budak hebat amat, cek urang THS di masjid horenganan, bebeakan tas main gaple. Barang aya kiai kadinya make sendal kulit, nyanana eueuh sendal kulit kiai, eueuh deui. Eta di urang. Tapi tenang we aja kiaina ge geus ikhlas kana. Ikhlas kiaina ge meureun nu tadi teh atawa manu nyokot geus didoakeun leh mudah-mudahan sing salamet. Masalah di Indonesia mah teu kaya marah. Teu kaya marah piawai di Indonesia. Ya, di urang ya kejadian kemarin lamun di luar negeri geus gontok-gontokan kuari perebut calon presiden lamun di luar negeri geus aya kudu ditembak tapi di urang mah adem ayem biasa bae geus ta ieu kehebatan di Indonesia teh modal kos gitu negara mana modal kos Indonesia iya atuh sabodo nyana-nyana urang-urang ke wae milih mah tuh kumang ke bae